Duh, nyeri awak. Kunaon atuh bos? Bos atuh sia teh hayu main piru-piru pangecit aing lain mah. Oh atuh bos. Heeh geura tuh. Goblok sia. Assalamualaikum. Ini ayang mau minta antar ke rumah Pak Alek. Oh iya, ayo masuk. Ya. Ya udah duduk. Saya mau bersih-bersih dulu ya. Dan mulai dating obatan awewe. Ya udah, ayo berangkat langsung aja. Mah. Ayo naon Pak? Duh, mama penting goyangan ket hebat. Saheula tuh mama, tapi asa aya nu kurang Pak. Naon mah? Anu bapana leutik jadi teu karasa. Mah. Bapak ge asa kecewa. Atuh heueuh Pak, tapi naon kamari mah hirup. Mending mama haheho. Mama mah teu apaleun da. Mama penting si board up yang awewe lain. Naon Bapak? Tapi bohong. Hayu. Balik. Naon atuh sia teh? Was, masih dari jelema itu. Masih tak kurang ditipu. Ih, anjing kakak Mang Alek itu mah. Geus lah bos, ulah irian hirup mah. Yang geus satu lah, sok lanjutkeun deui. Aduh, nikmat hirup jadi bos mah. Sok sembal ikutan. Siap. Ayo Pak deui. Yuk. Assalamualaikum. Tiga awewe nah. Betul. Ayo mah. Mas buka pandangan. Waalaikumsalam. Oh Jojon, ayo masuk. Ayo duduk. Kemarin kemana? Ditungguin gak datang. Itu Pak, kemarin saya udah kesini, cuma pas nanya di jalan saya malah disasarin. Sama siapa? Nggak tahu, untungnya ketemu itu. Duh, nasib. Hampir kota disuguhan cai-cai acan. Garing ya tikoro. Ieu teh anu kamari lainnya. Nya Neng, masa poho ka anu ganteng kieu? Moal atuh A. Bisa wae Neng mah. Saatu nami teh A. Darwis Neng. Oh nya A. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini
menantikan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Neng, ka dia heula. Nyantos bade ka jero heula. Nya Neng. Alhamdulillah ya Allah, panggil bidadari deui. Jadi kieu Neng, bapak teh arek ngajodokeun Neng jeung ieu. Hah, anjing, dijodohkeun. Hah, naon dijodohkeun? Kan Neng teh tos tiasa neangan sorangan. Mamah jeung bapa mah yang anu terbaik, jangan Neng. Matakna Neng kudu nurut. Geus ayo balik kuat kadengan lagi. Nalangsakan hate. Kunaon tuh sia tahu ieu sakingan maleus kitu. Duh, puguh. Aing teh rareuwah kadengan si Neneng dijodohkeun jeung urang itu. Pieu, aing teh rada curiga ka manehna teh. Juga kunaon. Maknya orang kota, orang ngomong Sunda tapi manehna ngartieun. Oke sih. Cita tuh bantuan nyelidiki. Kumaha bos? Siap itu. Yang geus, ayo. Ya geus, hayu nyen rencanana di mah aing ayu. Geus ayo. Ayo atas. Gawat bos. Bos, memakai kolor. Salahan. Kela-kela nyariin heula. Geus hayu, angkat. Gaskeun. Berhasil ya? Oke. Ah! Nah. Enak. Oh. Siap. Aisyah. Oh ya udah tunggu pulang dulu. Ya. Iya udah. Hati-hati. Hati-hati. Nah. Target sudah keluar. Siapa rencana pertama? Oke, siap. Ya mang motor teh. Heeh, bere teh nginum can. 3,5 liter. Bajuna tuh di dinya jeung motorna. Tuh kan. Heeh, naon ceng ge nipu. Oh, bos. Geus mangek balik heula. Ayo langsung turun. Ayo tuh, kasih. Naon asa nuturkeun. Woi! Kek. Naon sih ya boloon mana sih itu? Ini boloon aing mah. Aduh. Gerak kabur. Nah. Rencana baik, ayo. Bukan.
Ayo, bala. Gerak tuh. Saya jalan itu. Ceklan. Non mang itu mang Si Anipunya. nipu naon mang? Si Anipu. Karungan baik. Geus bae. Kasih Darwis tengah aku mah. Ayo karungan tengah aku wae. Geus karungan. Karungan diuk, dongko. Dongko geus ayo.